Manawi waktu parantos nyekapan kangge dipuraina prosesi akad nikah mangga acara urang di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nadabana ila jawaji wa ja'alahu sababan li sa'atil arjak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi bi barakati hada jawji hibdul ahlak wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi wasa zawjaini bi muasyaratil ma'ruf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawi lisanil sadiqi wa qalbis salim indal khalqi wal khalaq. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad faja wa sayyidal muttaqun. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwal asdaqul qailina al adin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya di keluarga Jembar calon panganten pameget oge tangtosna keluarga besar di Soebul Bet anu kusim kuring di pihormat. Bapak Kuwu Desa Cingambul miwah perangkatna anu secara pribadi hadir dina kesempatan anu saya hormateun simkuring oge tangtosna Bapak Ibu sadaya anu sami linggih, wabil khusus tangtosna Cep Soleh Sukmana oge neng ina anu berbahagia. Tipayun urang pajankeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat kawilujengan mugia tetap salamina dicurahkeun ka baginda Rasul Nabi banawa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sadaya anu kusim kuring dipihormat, dupi runtuyan acara dina prosesi akad nikah ieu aya sababaraha acara diantawisna pembukaan anu insyaallah panginten urang bika ieu riungan ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna kanggo khutbah nikah simkuring manggakeun ka Bapak Kiai Haji Ujang Sastra. Waktu sinareng simanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadzaba ilaihi wa harama syifa wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah fi sirri wal alan li anna Allah alimun khabir wa li anna Allah alimun bidati syudur. Wa ya ayyuhal hadirun i'lamu annal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha man yasha wa yahkumu ma yurid.
لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وكتاب وقدر قد سبق فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال أيضا أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولده أبرار وأولاده صالحين وأن يكون رزقه في بلده وقال أيضا إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abdi walian bade ditika Wa soleh sukmana oleh sukmana kalayan di mas kawinan kumas 14 gram ditambih artos 2.023.000 rupiah 2.023.000 rupiah dibayar kontan mangga kuwa abdi walian Bismillahirrahmanirrahim. Panghapunten kekersana Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambul Tikah Al-Abdi Nami Nengina Maulidia Bade Tikah Puhiji Pamegat Nami Jam Soleh Sukmana Kalayan di Mas Kawinan Emas 14 gram ditambih artos 4.023.000 rupiah dibayar kontan mangga wakil ke Bapak kanggo nikahkeun anak tampi olehnya kanggo nikahkeun
Ya Allah, balik dia sok ditawis di balik dia. Ya. Balik dia. Di ya. Sip lah, mangga. Balik dia. Ya, tas Pak oleh pangitan, ya ka pengkara Pak. Enggak. Mohon, enggak. Iya benar. Allah Rabbi faghfir. Sepuh bini sepuh sadaya panginten rukun nikah dina kesempatan anu saeuy parantos lengkap Bapak Wali, Bapak Soleh selaku uwana anu tos ngawakilkeun ka simkuring kanggo nikahkeunana salajengna syahidain muayyan dua saksi anu ditangtoskeun dina ieu akad pernikahan panginten Kang Haji kesepuhan Pak Kuwu sadaya saksian ieu akad nikah mudah-mudahan aya dina kalancaran oge ridona Allah Subhanahu wa taala. Salajengna anu terakhir tangtosna saderek Soleh Sukmana ijab sinareng qabul nya ijab pamasrahan ti uwana anu tos wakil ka simkuring kanggo nikahkeunana salajengna qabul ke ditampi ku anjeun ti penjarahan Bapak Wali bade ngangge bahasa Sunda we mohon nya sing tarik sing bedas ambe ka pirengeun ku sahidain oge sahidin sadaya mangga niatan sing saya nengnya mangga niat ibadah ka Allah dina ieu akad pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harama sifaha wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad faja wa sayyidal muttaqun. Ya Soleh Sukmana inni ujawizuka ala ma amarallahu ta'ala bi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saderek Soleh Sukmana simkuring nikahkeun ka anjeun ka istri nami Ine Maulidiah putrina Bapak Makmun almarhum kalayan ngangge wali uwana anu jenengan Pak Soleh. Pak Soleh parantos ngawakilkeun ka simkuring kanggo nikahkeunana kalayan ngangge mas kawin ti anjeun ku perhiasan emas 14 gram ditambih artos 2.023.000 rupiah dibayar kontan. Abi nampi nikah ka Ine Maulidiah binti Bapak Mamun almarhum kanggo diri abi kalayan di mas kawinan ti abi ku emas 14 gram sareng artos 2.023.000 rupiah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin. Kanggo pangdedel doa simuga mangakeun ka kasepuhan.